siohan dituduk dulu beliau hargai sih teh kalau ilmu siohan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deui salam wajib dijawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ala bila nabiyya ba'da. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Para wargi, para mustabi nu aya di tempat-tempatan anu aya di mana itu babakan mangga anu kalesan dina wengi ieu ngayakeun acara pangeling-eling Maulid Nabi besar Muhammad di saacana Johan ngobrolkeun beker baik ngobrolkeun naon we poe ieu mah gabungan Johan di kita jeung apal meureunnan ari si Ohang mandalin tukangna tamada heula ka para sesepuh nu aya di dieu, para guru, ustad, ustadzah, alim ulama, para kiai, jeung sadayana baik da apa sakali deui Ohang mah tong boroning jadi ustad, jadi kiai, guru, sabab teu santri acan. Kamera Mario. Dulu pan ini kemana? Bu, si ibu ampun gitu.
nabi-nabi. Alhamdulillah numpun resep nama rempek ieu. Saya di acara naon ieu teh? Maulid Nabi. Tah. Bisi naon dipaparkeun ku si Ohang. Loba salahna batan benerna kade ulah nyalahkeun si Ohang. Salahkeun wae anu ngondang. Atunya heuh keur mah katipu. Nelpon teh Hanas adu rageng harga. Wow, gak biasa sakieu. Kita cara naon atuh? Ini mulai kabina-bina teuing gitu maksudna teh. Ngawin ge atuh nu Nuratan atawa acara naon gitu. Maulid. Hah? Panruas urang teh nitah ka urang cing teh. Pan era meureunna urang teh ari dina seni mah da bidangna urang ge meureunna aya prosesna nya. Ngahargakeun oge nya kasana penghargaan ke diri sorangan lah kitu tah. Aya proses. Aya di tah nu kieu boro-boro era. Nah. Teuing kitu. Menang. Tuh nya cik aing oge. Bener deh. Nah iya kesalahan panitia ngonang si Ohang. Sok bener deh. Kau tong boroning iya dah hendak si Ohang mah tidak saha. Hari acara pengajian aing ngonang si Ohang. Da anggar tadi we udah budak. Ah si Ohang ditudinuk we juga. Beliau hargain sih teh. Kalau ilmu si Ohang. Apa iya mah membuka supaya teu salah kan da teu lain kiai we mah gitu. Kita keur mah nungguan guru Kyai Haji entis can ieu capek keneh cenah. Kati ka urang ieu kan. Baik, Ohang ngomongkeun masalah hirup baheulanya. Hah? Benar. Kumaha lamun salah? Hah? Dengekeun, kumaha lamun salah? Benar kan? Sip. Gitu urang benerkeun jadi silih elingan teh. Poe ieu teh pangeling-eling Maulid Nabi. Lain ngan ukur ngelingan atau lebih eling kana tanggal lahir ngawungkul. Mudah-mudahan udah tanpa dieu teh. Tapi urang ngelingan diri pribadi pikeun nyontoh kana naon anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Tarik ieu di kening kaulah ieu hese man haya ieu teh atoh aya ningali rempek kieu teh nu datangnya. Alhamdulillah Bapak Ibu barudak oge alhamdulillah rempek kieu hate teh bunga tapi hariwang oge aya sabab
sigana aya di antarana nu salah niat cik hayang nyaho bu pak hayang nanya ieu masih ohang ari ka dieu rek nyiar ilmu atawa panasaran ningali si ohang sok bareng panasaran atawa hayang ngali si ohang hah dua nana alhamdulillah lamun aya nu ukur panasaran bungkul ningali si ohang tah si ohang geus kieu tah bebenguk nanya si ohang tah geus mah panasaran mah cuk barali gitu kenwainya ya mah insyaallah moga-moga tadi ini kadieu teh bener eta rektorabul ilmi sabab eta hiji kewajiban keur urang nambah ilmu nama boleh ti si ohang tapi nu silaturahmi di dieu teh bakal menang ilmu bisa dibabaturanana bisa urang teh ningali barudak ieu barudak bisa resep cenah ningali budak nambahan ilmu nya budak teh beureunan resep kanu kieu beureunan indungna teh ngarojong tuluy beureunan rupa-rupa pokona mah anu tadina tukang ngangkut bata tapi kendaraanna teu boga pangih teh di dieu urang euy kendaraan euy tara dipake urang oge urang justru teu boga kendaraan atuh sok atuh lah urang ieu akhirnya jadi guna gara-gara silaturahmi segaki atuh surat tara cenah nu tara ieu tara nyaho yeuh biasana tara pangih bunga poe si anu jeung si anu tara pangih pas pangih minimal nyaho atunya bau suku wae mah inti nama Allah akbar la ilaha Gusti punten Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah tuh rek teh seneng kumaha di dieu mah Bapak Wakil Bupati nyumpingan ieu patempatan alhamdulillah nuhun kaneka pangarsa Bapak Haji Amin Allah kitu ganteng we sebenarnya urang doakeun kasadayana nya kusadayana mugi sing tetep jadi pamimpin anu amanah amin ya robbal gitu heuda kabeh oge kumaha coba mun tadi ieu mah mun tadi nyebutkeun seohang hayang ngali seohang wungkul mah eueuh gunana tapi ilmu bakal datang gara-gara silaturahmi coba komo lamun tadi make paniatan anu bener mah bismillahan heula cek kolot mah bismillahan aduh di WA ingat tuh di WA lamun kolot biasana im angkatan si ohang mah kolot mata teh ulah janji wae ini bismillahan heula aya nu kitu teh kolot di dieu sok nyautan kitu teh aya nya sami nya tah eta teh panigawe teh tiap urang ngalengkah sabab naon lamun urang ngalengkah tiap urang tiap ngalengkah make bismillah anu aya urang teh bakal ngarasa sumpah dina diri tiap lengkah teh bismillahirrahmanirrahim berarti urang teh kalayan asma Allah tuh kalian asma Allah jadi urang teh
minimal uang kapager tina ngalakukeun jalan salah datang ka dieu ge pan alhamdulillah lamun panggih weurena panggih di dieu mun tadina ukur penasaran bari jeung ningali si Ohang terus si Ohang eueuhna naonan bakal kukul terus datang ti dieu ge balik ti dieu ge yakin aya nu penasaran mah sini omongkeun babaturan anak hari surat teh si Ohang teh kaset. Oh, ai baheula mah cenah ieu. Oh, baheula mah cenah ieu teh. Abdi emangnya cenah sok ngaeu ke sok ngabayang-bayang namun si Ong jadi salaki abi mesti semua bener. Resep mah boro-boro cenah ieu mah ini deui karila. Aya teh nu kitu. Oh, alhamdulillah jangan aya. Tapi tenan naon ngan beda tuh ayo masih kena silih omongkeun mah ngomongkeun kagorengan batur ulah atuh keur naon atuh ngaji ayo masih kene ngomongkeun batur bari jeung ngajejeleh batur sedengkeun apa nanti ancam nya diancam cilaka cenah jelema sok pura nah gogoreng batur cilakana teh hanya pokoknya mah lupa kacian sabab naon bakal kaalaman ku diri sorangan lamun kitu teh sabab bisa-bisa urang teu ngaku kana naon anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Penucan bae. Oke. Salah sahiji ayeuna ros Bu. Ibu. Ibu-ibunya ya kayak ibu. Ibu cinta ka Nabi. Citarik atuh. Eta maling ibu-ibu. Ieu mah ibu-ibu heula ibu-ibu. Bu, cinta ka Nabi. Cinta. Lamun ibu cinta ka Nabi, ibu sok sering sholawatan ya. Sering sholawatan. Nah, iya sabar ya bimana ya Muhammad ya biman ya Muhammad lawat kalau mah asal miripnya tuh gitu banget sekasana ayah salaki ibu sugan timbul tuh mau nanya aduh Alhamdulillah majikan urang pan kitu coba lamun kieu ya habibana ya udin kamu pletak saha sia rumah tangga jeung aing si udin saha bener gak kade ya apa ada ya sayangku ya kasihku kan ya kasihku ya Muhammad gitu kan benernya diganti ngaran aja beda sah si Udin ngan pedah teh cukup ku kitu ngungkul ari teh ngonto mah da sedangkeun naon Bu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos pesen nate aya 3 nya amanat nate nu dititipkeun nate aya 3 ummati umat kami kade as-shalah salat mah kade nu katilu
Anissa itakun nisa awewe kade jaga awewe mata lamun aya salaki nusuk nyari awewe eta teh teu ngajalankeun amanah Rasul. Bener Bu? Mata nu kitu tah. Kalalaki kade kula pada jadi pamimpin. Bener? Kula sadaya. Betul. Lain kuna naon sabab naon ieu teh awewe teh anu diharapkeun teh jadi istri solehah. Bener? Aduh, setia keindahan yang tampak oleh mata. Itulah perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Lain keprok, saya ngerasa jadi istri salehah. Acan, lain keprokan. Sok coba setik dilakonan. Naon nu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi sareng istrina, naon nu dipesankeun tanya deui nu cenah teu bisa kumaha tuh nya apaan aya ustad di dieu guru di dieu tanyakeun nya tanyakeun deui jeung ilmuna supaya lain kurang naon atuh da ari hayang jadi istri salehah. Oh ka laki luhureun wae. Oh ngomong gini tarik. Tok. Assalamualaikum. Salam. Eta mah salam juga kitu. Neng, buka nih. Buka we ku salaman. Yeay, kebuka menalaki matanya heukeun bae da urang geus nyaho ieu. Asup ari asup. Leuheung. Lamun alus mah. Ieu awewena teh nyebuk cawig-wig. Udud. ML apa itu? Kutang pangkat hiji. Jempol mama, wah, kena remote, wah, malayo si tuan muda, jung suka rupa, wah, nasi ada barang si Andin, pabolit ya, di mana wae saya kosim, saya jung bau opan. Barang cacing, dicirakan seteh, gak jadi luhur. Kahayang mau ulah gitu, keur malalaki nanti geus usaha, heueuh meureun bau cacing teh ngangan cacing, jang jualeun, boa. Kitu mah boro-boro hayang namaran tuh. Ieu begitu kan matiku. Lo seri marasa mah. Kieu rombet. Nya nanya, anggar we gitu. Pokoknya di teh kumaha lamun gitu tapi coba nu alus mah.
Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Kabayang ke anu beriman mah tak si istri teh selalu jadi teman dan selalu menjadi hiburan. Tapi kade ya pada ieu oh cenah cenahnya tadi cenah selalu jadi hiburan. Ayo pas datang teh lain ayo ke main TikTok teh. Yes. Nah, ke main TikTok lain gitu maksudnya. Hah? Jadi tiap ayah kesulitan pisalaki datang pakai senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Gusti pap. Kajian bawa oli kemarin. Terserah. Iya konsep. Papa. Apa mama? Tuh kabayang teh. Aduh Gusti Agung nih mitos tadi teh ieu teh ieu mama mama beli kitu nah aneh betah sesalaki gitu kan teh bener ieu mah ampun aing diberi sok kabayang awewe ayeuna lolobana meuli lipstik jantung angkot je meuli lipstik jantung angkot mah onangan ka pasar ka pasar dang-dang aja lain minum bareng bawang 1000 kudu nama ngadagoan salaki teh dangdang heula biar cantik gitu loh. Bener itu mepet kalun salaki teh tuh balik itu tuh cenah bade eut heula bade teh heula akan api bade teh heula Cing, budak mana Cing? Coba Cing. Nah, berenang si salaki teh, aduh, nuhun nih. Baru jam cekasana ya, eta geus jadi hiburan. Aduh, alhamdulillah. Pamajikan aing ini geus ya Allah. Wah, kitu nanti ngomongnya jadi pisanan dinten ieu mah nang kabuman sakit lamun langsung setor teh mah itu juga nu tadi boro-boro hayang mere nu tadi mah begitu ieu mah alhamdulillah ya Allah nuhun wios deh gitu kan wios asaki oge sugan we ending pageto aya milikna anu aya nama sakit ge wios aya nama jeung uyah wae wios deh romantis tuh jadi hiburan alhamdulillah eta jadi hiburan teh jadi teu ngarasa ditotogeun bener tuh cenah ada cenah rek kumaha rek geulis cenah gitu kan kalau kumaha rek geulis tara dibere geus tah heueuh ka salaki kade lamun hayang geulis atuh bere nu bah nu buada atuh nya heueuh nya